manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang deui sareng sim kuring pun RT Uya dina acara ngadongeng. Anu mana dina danget ayeuna mugia urang sadayana sapapaosna aya dina sehat lahir tumakaning batin. Oge salamina aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Danget ayeuna sim kuring sejan neraskeun deui hanca dongeng anu katunda dina jejer carios Jaka Picung jilid kadua bagian anu katilu. Mudah-mudahan ieu dongeng sasieun sabeunyeun janten hiburan kanggo dulur sadayana. Oge dina ieu carios tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa. Tawakuf hapunten anu saageng-ageungna. Nu salaresna mah ieu mung saukur carios dongeng hasih karangan jalmi biasa. Kalih nati eta tekendat ngaturkeun rebu nuhun kasadayana anu parantos ngadedel kana ieu konten dongeng ku mangrupi noel subrek, like, share sareng komenna. Eta mangrupi hiji dukungan kanggo kamajengan budaya dongeng Sunda nu aya di Tatar Jawa Barat. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yu manco. Kacapi wae aopat ditinggalkeun heula atunya ku mamang yeuh kasalarea. Mohon mang atuh mangga bantosan ku abi ulah. Ulah jang piraku tamu kudu digawekeun. Hehehe. Luas atuh mang abi mah jagain tamu semah ngahesekeun boga imah. Ai mama gaduh mamot teu. Abi mah sepisan mang kana mamot teh. Cik sugan gaduh bibit mamot anu bahe nonelkom. Teu gaduh marmot majang. Mamang mah mung domba bikang aya tuh. Ari marmot mah nu baheno keur naon ari ujang. Nya atuh kang utanyakeun mang. Abi gaduh jagona mah di ditu direbul. Kitu paguneman caturna antara encir jeung Mang Ayi. Atuh nu akhirna mah Mang Ayi ngaleos niat rek mencit hayamna pikeun ngabagiakeun encir jeung pakaulan anu jadi alona nyaeta sari geus halamet tina ancamana santana. Kencangna ieu carita Mang Ayi geus beres mencit hayamna oge geus asak sakabeh anu diolah dina poe harita. Nu satuluyna mah encir jeung sakabeh sakulawargana Pak RT katut Mang Ayi ngadalaharna ngarayung bala kecrakan bangun anu nikmat pisan. Teu sawatara lila nu dalahar wekasan Mang Ayi katut bojona mah harita pamitan marulang ka imahna. Ari Pak RT mah satu tasna ngalaksanakeun salat Isya terus arasup ka pangkengna rek sarare. Da harita wanci geus ngagayuh ka pukul 8 peuting. Encir ge sarua pamitan rek ngajugjug ka imahna akiatan sabab teu jauh jarak ti imahna Pak RT ka imah akiatan. Dina kaayaan kitu namangsa encir ngalengkahkeun sukuna indit ti imah Pak RT kadenge ku encir aya nu gegeroan. Kang antosan heula sakedap Kang. Kitu nu kadenge sorak ku encir. Geuning sing horeng teh sari nu harita ngageroan bari nyampeurkeun. Ari encir mah lalaunan malikeun awakna bari ngareret ka dadatangna sora. Barang ret paadu teuteup jeung sari. Jelebet. Ser. Nud. Kalices. Wer. Ngagaleter dua hate antara encir jeung sari. Ari encir mah harita teh teu nyirikeun aya rasa aneh tapi ari sari mah sanggeus nyalukan ka encir luk tungkul bari bibirna ngagaleter. Baje nyaoneng. Encir sorana meh ngageter siga nu kasima bari teu puguh rampa. Nuhun nya Kang. Temah sari ponok. Nyuhun perkawis nyaoneng. Encir malik nanya. Eta tadi abi tos ditulungan ku Akang. Sawang sunya nyeng. Tos kawajiban aing. Punten salah. Maksud teh kewajiban abdi. Encir gugup pedah keur nyang hareupan awewe nu geulis pisan. Nu satuluyna encir lempang ngadeuketan ka sari. Ari Akang ayeuna bade angkat ka mana?
abdi mah bade ka Aki Atan tos sami teu penak sono Oh enjing atuh ka dieu deui nya. Muhun nyeng tembak encir si ganu atoh sari ngajak teh bari awakna uluman alimen Nya atuh omat nya Kang enjing diantos. ceuk sari bari ngaleos nuju ka lawang pantok barang nepi ka lawang pantok nempo heula ka encir nu keur ngajanteng keneh bari nempo ka sari nu geus rek asup ka imahna harita deui antara dua pasang panon paamprok geus jelebet deui wae dua hate nu keur saling ngarasakeun aya geteran aneh geus kitu mah teu lila sari nutupkeun pantona ari encir mah gancang malikeun awakna ngagidig nuju ka imah Aki Atan. Yes asik Deak mah jeung Ajis pasti kabicaeun hayo wah areh ku uing dah nya tong kira beke jeung hideung ya uing ge payu atuh Akmal nya poloncong sia kitu pamolahna encir waktu harita leumpangna bari jojogedan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya nu sakumaha biasa sate acan simkuring ngalajengkeun kana ieu dongeng simkuring baris ngabsen heula nyata dulur pemirtub sadayana atanapi kirim-kirim anu kahiji nyaeta para ketua RT nu aya di RW 02 Bale Endah nyaeta Pak Oni, Pak Samsu, Pak Umin, Pak Pana, Pak Asep Sujana, Pak Peni, Pak Sardi sareng Pak Wahyu haturan wilujeng manco tak para ketua RT anu aya 8 RT dilanjengkeun kana Bapak Ketua RW na nyaeta Bapak Ali Tuarman, Bapak Asri Acong seksi keamanan sareng Bapak Heri Kobra, Bapak Tisna, Bapak Lukman, Bapak Ustadz Muhri, Bapak Kanda Gendut tah Bapak Haji Irfan Iryana SPD haturan wilujeng manco dilajengkeun ku Bapak Haji Engkos Kostiawan, Bapak Pepen Supendi oge Bapak Iep Sutarna dilajengkeun deui ka tim sepak bola CPC FC Bale Endah nyata nu dipupuhuan ku Eli Rustandi seniorna nyata Bapak Olin, Bapak Pepen sareng Bapak Cibo. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos ya acara dongeng urang lajengkeun yua manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya gancangna carita encir geus tepi ka imahna Aki Atan sanggeus uluk salam encir dibagiakeun ku Aki Atan nu satuluyna dariuk paduduaan bari ngobrol ngaler ngidul pangpang nama ngobrolkeun pangalaman encir nu 5 tahun kaliwat ayeuna geus jadi badega atawa pagawena juragan uteng anu dipercaya. Syukur jago hidup geus menang kabeungharan hati jeung menang kepercayaan ti dunungan. Umat eta kepercayaan dong dimoborekeun komo deui di kotoran ku kalakuan anu teu uni. Ceuk Aki Atan mere pepeling ka encir ari encir mah teu weleh manco kana naon anu ditepikeun ku Aki Atan teu lila Aki Atan nuluykeun biantarana. Cah mun hidup bisa ngalaksanakeunna kami boga keyakinan euy hidup bakal leuwih bagja hidup teh jeung tong aneh geus hidup bakal boga deui gogoda loba gogoda. Aduh nah ieu bujur cing kuat we jeung sing yakin kanu kawasa. Muhun insyaallah ku abdi estukeun piwejang ti Aki tapi abdi aya pacaosan ka Aki ayeuna teh wioski abdi bade curhat. Hehehe lawan ari curhat teh sieun teu jalu ngucur ka handap lin. Curahan hati Aki aduh Aki menyi teu gaul ya pek rek nanya naon hidup teh cu tapi izin ki ieu mah pribadi soalnya mun Agung apaeun sok nyengseurikeun komo jaak mah masuk ngajebian ka abdi teh. Cok buruk aduh itu jeung putlek deh aing aduh ampun dek nanya naon
bae jeung sirikeun mah eta teh hayangeun beureun. Kieu abdi teh ai kabagjaan mah ayeuna teh eukeul dunungan abdi bageus bet abdi hayang mamot jadi pangmeuhikeun da ku si ibu juragan teh ngan hate jeung kahayang can karandapan atuh ki nya cegeusna mah abdi teh hayang siga batu boga Oh, batur hirup maksud teh alias pemajikan. geus ki betul pisan 100% dah kanggo aki encir katingali paroman beungeutna marah mah sabab katebak kahayangna ku aki Atan. Perkara batur hirup mah malila oge hidup pasti menang sebab Allah hipnakeun makhlukna jeung papacanganna. Amin amin ki jeung abdi ki nya moal dipasihan jimat sanjata jiga ilham. Nah ai hidup sugan teh teu hayang Aki mah mun loba seuli eta episode ayeuna mah tong loba seuli waktu ye jauh hampura akinya lain pilih kasih tapi hidup gengke bakal aya nu mere ngan kade mun geus aya nu mere tarimakeun ke jemaah hate jeung kade eta ilmuna tong dipake adigung kumadungkung tegasna kudu loba diamalkeun tutulung ka jalma anu butuh. Temal aki Atan bari medal sila niat rek asup ka pangkengna sabab waktu geus ngagayuh ka tengah peuting. Saha ki nyoba ka masihan jimat teh jeung ka mana atuh ki wangkongan ge can beres tapi bae si aki mah sok cara nyalahan ngomongnya teh ceuk encir meh sarua jeung aki Atan asup ka pangkeng anu biasa dipake keur monok. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya gancangna ieu carita dina poe isukna kira wanci haneut moyan encir pamitan ka aki Atan niat rek neruskeun paniatanna rek ngajugjug ka Curug Cigenta ka anu jadi guruna nyaeta Mama Harjikarta. Tapi encir inget kana ajakanna Sari rek ngadatangan heula Sari bari sakalian rek pamitan ka Pak RT jeung nu lainna. Kang iya abdi di dieu Ceuk Sari harita ngageroan ka encir. Ari encir mah harita teh luak liuk neangan kana datangna sora. Geuning eta sora teh teu nyalahan nya eta Sari nu keur diuk di saung nu aya di sisi balong deukeut imahna. Geuning nyeng nuju nyaon nyeng nyai wae geuning. Encir meh reuwas jeung gugup ningali Sari nu keur anteng diuk di saung. Katingali ku encir Sari teh hiji awewe anu geulis bukna panjang awakna sampulur pokona mah eueuh cawadeuna weh nu jadi narik kana atina encir eta imutna katingali dina pipina aya liang unur-unur alias kempot istu matak ngarungkadkeun birahi lalaki teu talangke harita encir nyampeurkeun ka saung bari pok nyarita ngeng ai bapak aya kitu nya rama nyeng sanggeus tepi ka saung encir miheulaan nanya ka Sari. apa sareng emak tadi subuh teh tos angkat ke kebon Kang saurna mah bade ngalajagong cenah tong nyebat neng atuh Kang Sari weh ka abi mah meh romantis. Oh nyami teh Sari nyaha ari apa damang kitu pan kamari teh tos kengeng nyiksa si Santana tah si sebelum teh. Encir malik nanya ka Sari. Alhamdulillah teu sakara-kara tos dijampe ku aki Atan mah. Carat atunya Pak RT tos angkat ke kebon mah. Nah bade aya naon kitu kapun bapak. Sari nyusul tepus ku pananya. Abdi bade pamit bade teas angkat deui ka lembur bade ka sepuh abdi di Curug Cigenta teu tiasa lami-lami neng Sari lepatnya ya abdi kedah uih deui ka Cipancur isin lami teuing mah ku dunungan
isin kudunungan atanapi ku bebende akang. Tema Sari meh siga du timuru. Ari encir mah harita teh olohok. Api-api teu ngarti kana ucapan Sari. Maksud Sari nyaon abi mah cengacos bet nyayos bebenye sagala rupa. Nya akang mun lami teuing di dieu ngamek ka bogoh akang kitu maksud abi teh. Hehehe. Abi mah cegajuh bebenye atuh nyeng. Sari lepat deui saha atuh nu kasaeun ka abi awak penyek hideung goreng patut deui. Tema encir bali tungku semu nu ngalimba. Emang bener pisan dulur tiasa kabayangkeun ku sadayana dina ieu carita teh encir dedegana beda jeung nu lian oge kahirupanna encir teu sanak saudara tegasna pahatulalis kusabab kahirupanna diurus jeung diatik dididik ku Mama Haji Karta di pasantren encir boga akhlak anu mulia tapi sabalikna hate Sari mah lain kitu manehna geus kaancikan ku rasa kaasih jeung kanyaah ka encir teh. Sari teu mandang kana dedegan jeung rupana encir. Nah Kang bet siga nu sedih. Sari ngawanikeun nanya ka encir. Ari encir mah tetep tungkul bangun anu sedih. Teu lilapok encir nemalan. Ya abdi teh asa nyarang sa nyeng. Sari menyi asa karago kieu macana teh teh nyieun naskah teh dikieu-kieu. Nalangsa kumaha ari akang? Nya atuh hirup abi teh ciga batu gagah alus rupa beunghar jeung boga injung bapa boga pasangan hirup deui batur mah ai abi rupa kolot teu apa kumaha. Tema encir sedih malahan katingali dina juruk panonna aya cai herang nu ngalemeng. Geus kitu encir pok deui cumarita bari nyoba nenangkeun hate jeung pikiranna. Nyaha nya ai abi jadi curhat ieu teh asa izin ku Sari. Wios atuh Kang, akang tong rengat gali komo deui kan ku harepan da dipayuneun anu kawasa masadayana jalmi sami Kang. Sari meh ngalalemu ka encir. Ari encir mah ngarasa aya geteran aneh kana hatena sabab kakaraeun aya awewe nu daek ngupahan kana bang balu hatena. Geus kitu kadenge deui Sari cacaritana. Keun we Kang, jalmi mah pada gaduh nasib sareng takdir anu benten-benten. Ari akang leres nami teh encir. Leres pisan nu katelah mah encir abi teh. Mung nyami asli mah di pasihan kupun guru teh nyaeta Muhammad Nasir Pemana. Aduh aya pemana deui wae ampun Gusti. Tu geuning nami sakitu saena akang teh sami sareng saena niat akang ka abdi waktos kamaritos nyalametkeun abdi. Abdi berat nyuhun berat narimakeun kana kasayan akang ka abdi. Tema Sari bari luk tungkul. Wios neng Sari tong janten emutan eta mah tos kawajiban akang da saur pun guru ge kedah nulung ka jalma anu butuh ku pitulung eta sabagian tina ibadah jeung amal sae. Leres akang teu gaduh bebene kitu. Ceuk Sari maledog ku pananya. Ari encir mah cengkat bari prok dua pasang panon geus paamprok deui wae da akmal beuh ngabibita wae ieu mah yeuh. Geus neng Sari piraku kerja susumpahan bade naon atuh Sari teh nyaros kitu ka abi. Saur abi ge mah aya nu kasaeun ka abi mah jami penek jaba hideung pegek deui ceuk batur mah. Naha ari akang bet nyarios kitu wae. Abi wios bade naros ka akang. Ceuk Sari ngomongna semu nu ngadegdeg. Sok bade nyaos naon atuh ku abi jiwa asa tong nyaoskeun politik jeung olahraga. Abi mah teu apa. Hehehe. Sok tong asa-asa. Ari akang Nyaon kah we. Sok atuh engal nyayosna tuh panon poe tos diuhu panas ye. Tema encir tetep dibarengan ku heureuy. abdi nyaah ka akang. Jelebet
Jelegur beledug kalices. encir harita meh teu percaya kana kaayaan. Bungah pagalewota pacampur jeung sedih. Encir ngan saukur olohok bengong mata simeuteun. Ari Sarimah tungkul beungeutna katingali burahay tandana era. Geus kitu kadenge encir pok nyarita laun kadengena. Teu lepat jangguan abi neng ieu teh. Ceuk encir tetep teu percaya. Bari nyiwitan kana kulit beungeutna, bari pok nemalan deui. Mun eus neng, sari nyaah ka abi. Nyaah teu lepat. Nah, abi mah rumaos jami teu gaduh lupa ge goreng pacut. Leres Kang, kanyaa abi mah teu ninggal kana rupi. Ya Allah, ya Robi. Nyaha leres ieu teh sanes ngimpi. Nyaha leres eta isin payunan abi teh nyaah ka abi. Kitu ceuk gerentes hatena encir waktu harita. Anu keukeuh boga rasa teu percaya. Naha Akang kalah ngahulang kitu. Abdi lepatnya nyarios ka Akang kitu. Teu neng teu lepat. Leres pisan. Naha atuh Akang bet ngalamun Akang nolaknya kana kanyaa abdi. Abi nyampi di suhun kaayaan kabingahan. Abi ge se nyaon atuh akmal amni gugup ge abi teh sedih jeung gugup. Abi ge sami nyaah ka Sari. Tema encir meh sarua ngucapkeun perasaanna ka Sari. Sok sanajan bari uga euge. Ari Sarimah sarua jajantungna meh ratuk tutunggulan. Hate jeung rasana ngahiji pacampur aduk. Tegesna kabungah jeung kabagjaan tumiba kana dirina geus kitu pok encir nyarita deui. Ya ai kitu mah geuning sami asa urang teh mung abi mah geuning sakieu buktosna teu aya nu disumputkeun. Laras Akang sami nyaa ka abi. Sari nyusu tepus ka encir. Nyaa nyeng Sari abi resep ka nyeng teh. Atuh geus kitu caritana paguneman dua insan nu keur silih tamprokeun rasa duriatna. Geuning eta dua jajaka jeung wanoja teh geus aya guratan kudu bisa ngahiji rasa sok sanajan masih keneh kembang. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Geus kitu mah encir pamitan ka Sari rek indit di eta tempat niat rek ngajugjug ka Curug Cigenta. Dijajab ku paneutupna Sari nu pinuh rasa kaasih ka encir teh nu ayeuna jadi bebende hatena. Cag urang tuna heula lalampahan encir nu keur nuju ka nu jadi guruna. Ayeuna urang caritakeun santana nu kabur di pakalangan eleh ku encir waktu patelak. Santana nu keur sasampoyongan bari nyabak dadana nu karasa nyeri alatan keuna ku pandengeuna encir. Dina kaayaan kitu santana karasa capek sabab masih lila keneh nepi ka imahna. Santana niat rek eureun heula di tempatna nu hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu istuning sepi. Aduh, mun ilmu si bapa geus kapimilik moal eleh gelut aing mah euy. Bakal jagoan sigana teh aing mah lah. Awas ya beke rasakeun mun ke pangi deui paehan sia ku aing geura. Kitu ceuk santana ngomong sorangan bari diuk dina batu ngararasakeun kacape. Da eta atuh boga inung teh. Teu nyaah ka anak. Awas ya mah engke mah dipaksa eta kitab kudu jadi milik aing. Teu dibikeun disiksa lah boga inung kitu mah bae nepi ka pae ge kagok lah. Halah euy, peuteung lapar ieu teh. Hayang inum deui. Santana masih keneh gegerenengan sorangan bari pupuringisan nyabakan beuteungna nu karasa lapar. Dina kaayaan kitu teu disangka jeung teu apah ti mana datangna aya dua urang jirim nu ngagajeleng sakilat geus aya di hareupeun santana. Curelat jeung celegedeg. Uy, jelema keur naon maneh euy? Kadenge sia omong sorangan siga nu seblu Saha ngaran maneh jeung kunaon di dieu? Cabok sakurang. Kitu ceuk salah saurang nu geus aya hareupeun santana. Ari santana mah katingali ngarenyag sok sanajan dadana karasa nyeri keneh. Santana maksakeun muniang hudang tina diukna bari panonna melong kanu nanya.
Urusah ditanya teh kalah ka Allahok we sok sia jawab buru bisa tampiling gerak Cek nu saurang deui bari molotot. nah ari maneh bet popolotot panggih ge kerek ayeuna bu kalah ka belecah-belece tak apa sia bos tewek yo nu ngaran Santani jawara ti Cihalimun wetan sok sia jawab gebeg Harita Santana ngarasa reuah sabab ngaran eta jalma nu hiji bet hampir sarua jeung ngaran manehna. Geus kitu Santana melong kanu tadi nu disebut Santani. Geus reuas deui wae eta Santana sabab barang ningali beungeutna bet mirip jeung manehna. Oi kalah ngajedog hayang dicentang sia kela heula tuh tong popolotot euy kalem sabar enjoy aja tuh nah tuh pindah ngajawab sih orang resep bisa nya kukuring dijawab tapi tong ayeuna nya nah naon sih ayeuna mah waktuna beak aing ngahanas manco geju teh Euleuh waktosna ceep cag urang tunda heula dihandeuleum sieu mangsa datang urang sampeur deui insyaallah dina bagian anu kaopat urang lajengkeun deui sim kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.